mang karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ngarasa diri leuwih alus tibatan batur takabur teh leuwih hade tibatan batur ama ibadah urang salajengna innallaha jamilun yuhibbul jamal ada masalah pakaian mah anu pantas eta alus karena Allah Subhanahu wa taala resep kana ding anu alus-alus innallaha jamalun karena bahwasanya Allah zat anu indah yuhibbul jamal resepkeun kana perkara anu indah anu pantes. Hendak sebagian ulama Imam Syafi'i man nadhaba sawbuhu qalla hamuhu wa man tayyaba badanuhu zada aqluh. Sing sajelma anu non bersih pakaianna qalla hamuhu saeutik kabingungna. Abang bisa dikanyahokeun nya jelema bingung pasti dina dandanan dina pakaian geus kanyahoan. Tapi lamun jelema anu rapi terkesan katingali ku johirnya urang pasti santai we katingali mah pres. Wa man tayyaba badanuhu qalla zada aqluh lamun jelema sok biasa ngabiasakeun wawangian seungit zada aqluh bakal dibere inspirasi dina pemikiran-pemikiran. Jadi henteu butek otakna. Lamun ngabiasakeun make sesengitan. Entar para wali Kangjeng Rasul geus buku badanan sengit kesanna geus sengit eta pertanda ka urang-urang teh ulah tepikeun ka boga kesan bau kitu musuna mah supaya naon ganti ku naon ku minyak maksudna gitu salah satu atuh minyak atuh gitu pasunatan Kangjeng Rasul nu yang dipake malahan ancaman pikeun jelema anu takabur saking ku ulah na jelema boga sifat takabur. Dina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ma'asuk ka surga man jelma fi qalbihi dina hatena mithqala dzarratin boga saeutik umpama beras sagede siki sasawi naon min kibareun tina sifat takabur paling ulah-ulahna takabur dina ibadah sarua mang ngarasa orang hebat ibadah leuwih atau tibatan tidak segala rupa urusan ulah takabur mana yang kena sombong mah takabur teh sombong kasupun takabur teh minat takaburi min launi takabur atau kasupkeun warna tina takabur mun boka hiji mah kalina hate urang tah adapun dina pakaian dina dangdanan dina motor dina mobil eta mah teh kasupkeun takabur eta mah dangdanan perhiasan dunia tergantung urang niatna lamun urang boga non bari tujuanana hate hayang beda deui kan hayang patahan ku batu dan semandau dan segala kana keur meunang eta kembali kana kemana niat hati urang sadaya ngan bisa oge dijadikeun sarana bisa oge dijadiin sarana ibadah. Pakaianna bisa dijiekeun kumaha hukumna cek kolot bala kumaha kokod jeung. Kumaha urang niatna. Baru urang boga mobil, boga motor, boga pakaian tujuanna arek manteskeun diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dina ibadah. Pantes. Boga motor, boga mobil jang ibadah aya pengajian, silaturahmi alus. Tapi sabalikna beureunan gitu ya. Boga kendaraan tapi lain tujuan jang ibadah, jang agul kabatur, jang hayang disebut keren dan sebagainya berarti otomatis eta barang nanti bisa jadi ladang maksiat ka Allah Subhanahu. Jelema takabur dina hatena mau diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Minta istighfaran kurang astagfirullah. Lamun urang geus manusiawi. Kadang sifat takabur aya di urang. Aya wae langsung duk. Asho nya aing penggeueun langsung ketika sadar langsung astagfirullah. Istighfar eta kan. Astagfirullah. Lain ieu aing tujuan urang teh. Lain. Urang ibadah lain ku sebab ieu. Torojo anu bisikan kuat di setan. Torojo anu ngamadah muji ke urang. Luar biasa. Bunga. Ingat istighfar astagfirullah. Tujuan urang ibadah teh lain hayang dipuji ku jelema eta lain. Istighfaran buru-buru. Usi ruksa amal ibadah urang gara-gara setan. Anu eta teh manusiawi eta teh aya di sifat urang. Ngalamun buru-buru di istighfaran terus berlanjut. Malah jadi
jadi kebiasaan. Kita kudu istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min kabir la yadkhulul kibara ma'a sahibil jannah bal yakhruju minhu fi arasatil qiyamati bima yahsulu lil 'abdi min al-ahwali wa tabi fi dzalika lamma ja'a awsarat jahannam bil mutakabbirni wal mutazayyizina wal mutakabbir wa al-muta'azim bima laysa fihi wal mutajabbar. Jalma alisubkeun takabbur teh jelema anu muta'azim, jelema anu ngarasa agung, ngarasa diri hebat, ngarasa diri leuwih tina perkara nu teu pantes jeung maneh. Eta sabeukeun takabbur. Yang teu pantes jeung urang pun urang takabbur teh pantesna jeung Allah Subhanahu wa taala. Ana urang boga milik, boga harta jeung sajalana kabeh titipan amanat ya Allah Subhanahu wa taala, hakikatna Allah mere ka urang. Ari kata bukan kumaha, kabeh geus Allah. Ketika jelema anu ridho kana perkara anu geus dibagikeun ku Allah Subhanahu wa taala ning sakeuna eueuh ge terjadi masalah, teu mentah jadi pikiran karena kabeh geus Allah. Itu tiba-tiba Allah. Teu ngarasa eueuh jadi beban pikiran. Nu kamari aya eueuh kunaon? Karena merasa memiliki, karena merasa lebih. Karena merasa melebihi sesuatu daripada sesuatu. Sing sadar eta teh kabeh ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah teh paribasan arek nyokot kan hak urang anu dititipkeun ka urang nya hak haut ku Gusti. Mau jadi berat, nu jadi masalah mah eta geus di hatean eta perkara dunia. Nu sahingga niangsakeun eueuh jadi berat. Tenan ku anjeun dunia dina leungeun saja. Wala yudkhiluhu ala qalbi, ulah dasupkeun kana hate. Baru dasupkeun kana hate, tong waka dunia nu gede, nu leutik oge lamun kana hate. Eueuh bakal menyakitkan kana hati. Alang sareng Imam Fudel watul yad watul mal fi yadihi wa la yadkhulu ala qalbi. Tendeurkeun dunya dina telapak tangan. Ulah dasupkeun kana hati. Lamun geus kasupkeun kana hati bakal jadi penyakit hati. Bakal ngarubah kana segala sesuatu anu hati. Eueuhna bakal beratkeun hati. Lumpat kana pikiran stres dina aing. Depresi jeung sajaban. Karena teu sadar, ieu teh milik Allah. Kabeh ge ku Allah Subhanahu wa taala dibere. Hakikat urang mah sataranyang. Lahir sataranyang aya nu geus make cincin. Mana eueuh? Urang lahir dilahirkeun ku Allah Subhanahu wa taala hakikatna ka alam dunia teu boga nanaon.